أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Adin an-nasiha lillah, bisa bersih ikhlasul itiqad fil wahdaniyah. Maningan kurang ngaji wujud kidam bako mukhalafah udah sampai selesai wajib dan 20 mustahil 20 sampai selesai kabagi sifat nafsiyah, sifat salabiyah, sifat ma'ani, sifat manawiyah tak eta bae supaya mantap ka Gusti Allah. Ulah aya naon-naon lillah. Lamun geus mulai urang segala rupa lillah bakal senang. Dicontohan ku sa ku Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi Musa hayang mantep ka Gusti Allah padahal mah nabi nyana kholwah 40 poe 40 detik. Kangjeng Nabi Daud padahal mah nabi kholwah 40 poe 40 detik. Kangjeng Nabi Sulaiman padahal mah nabi diangkat ku Kangjeng ku Gusti Allah kholwah 40 poe 40 detik. Kangjeng Nabi urang bok sebuah tanding kholwah 40 poe 40 detik. Kangjeng Nabi urang geus urang kan can pernah kholwah-kholwahan urang. Oh, can pernah urang. Dicoba ku urang. Bebeja ka pamajikan. Neng. Kakak ngadenge ngaji aya kholwahan, Neng. Ayo, nek nyobaan. Satu masalah. Kakak ulah diganggunya. Iya tuh buah. Geus si kakak dek di kamar ieu bayinya. Neng ulah ngaganggu, kakak moal ngaganggu. Dek nyobaan 40 penting. Kadanan di gunung di leuweung mah ieu mah dek di kamar bae di dieu. Nya mana HP? Mana HP? Bawa ka jero kamar. TV asupkeun ka jero kamar. Cek pamajikan Kang ngajina emang kumaha kitu? Apa bisa heuh ieu mah dek di jero kamar bae segala rupa. Jadi nonton TV, HP di jero kamar. Kaja lain kitu meureun. Ye, sanyaho naon? Weh, tuai mah kholwah mah kos kitu tah. Engke dahar ge pang mawakeun ka dieu. Wah, ieu mah nu gering nangtung ieu mah bos kieu mah. Salah, kudu boga guru. Geus kholwah teh kudu boga guru. Maksudna dek naon teh kholwah teh? Kholwah teh ya fafirru ilallah. Maksudna berangkat menuju Allah. Dek ikhlaskeun ka Gusti Allah, ninggalkeun dunia jeung nafsu ngaranna kholwah. Di jero kamar kholwah nu ditinggalkeun mah teh ngaranna lain kholwah tah mah nyepi bese polisi. Bos kitu mah ya kholwah mah lain kitu dek ditinggalkeun ye. Nafsu makhluk dunia aingna dek ka Allah dek ngageserkeun roh dek ngageserkeun kahayang nu tadina hayangna kana dunia supaya ngageser leuwih ka akhirat. Carana kholwahkeun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجاء المعذرون ليؤذن لهم من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم والله أعلم بالمرض وجاء المعذرون لن تكاسوا kang saduka maca nabi idgham minta ifil asli kalawan dan idgham kena ta ing dalam asal fizal
dalam ilmu tadziruna tegese wong kang narima sadu kabeh bimanal ma'dzurin kalawan makna kang den sasaduan quri'a bihi dan baca apa bihi kalawan mu'adzirun minal arab tetap saking pirang-pirang Arab ilan Nabi maring Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam liyudzana lahum darapun yantah dan izinan apalahum kadue mu'adziruna fil qu'udi dalam dodok dalam kampung menang berarti li'udhihim kena udhuran mu'adzirun fa'udhina lahum maka dan idhinan apalahum kadua mu'adzirun waqa'ada alladhina kadzabullaha lan dodok sapa ngake kang pada ngagorohkeun ya alladhina kabeh ing Allah lan Rasul Allah fidi'ail imani dalam aku iman min munafiqil arabi saking kang munafik kabeh pirang-pirang wong Arab dil maji saking teka lil tidari kedua sasadu sayusibul ladzina basat bakal ngenani wong akeh kang pada kalufur alladzina kaba minhum saking alladzina kadzabu azabun alim apa siksa kang lara ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل wallahu ghafurur rahim wallahu alamu bimuradi laisa uranana ala du'afai ingatase ikut tetap ingatase pirang-pirang atau laisa uranana ala du'afa ikut tetap ingatase pirang kang lemah kasyuyuhi ka pirang-pirang aki-aki wala alal marba lan ora ing atas pirang-pirang kang gring kal ama wazamakaya butalan lumpuh wala alal ladzina lan ora ing atas wong la yajiduna kang ora nemu ya ladzina kabeh mayunfikuna ing barang kang anapakakeun ya ladzina kabeh fil jihad dalam perang harajun apa dosa ismun tegese dosa fit takhallufi anhu ing dalam narima ngari anhu saking jihad idza nasahu tatkala bersih ya du'afa lillahi kabeh Allah wa rasulih lan rasulullah fi hali qudihim dalam tingkah dodok du'afa al-mardo alladzina kabeh biadamil iridil jafi kalawan waranana barakan fitnah wa tabasuti lan langkeaken ta'atilam ta'at ma'alal musinin la waranana ikut tetep bongkang gawe jika bebidalika kalawan mengkono bidzalika kalawan mangkono min sabil dadalan tariqul tegese dadalan bil maqadati kalawan six wallahu lan ta'ala ghafur iku kang maha lahum kadue muhsin rahimun bihim turiku kang molas kalawan muhsin betau syating dalam kejembaran bizadi kain dalam mengkono adamil haraj
ma'alal muslimin orang ikut dong kagak muslim kabeh bisa dikala mangkona nasahu sami bae nasahu lillahi wa rasul min sabil. Panjang cerita anak tentang karakter-karakter munafikin. Lantaran hirup babarengan bergaul jeung para mukminin, jeung para muslimin. Di pasar, di ladang, di jalan, di kampung, munafik tersebut selalu babarengan nu bantak sifatan-sifatan jeung karakterna dijelaskeun. Lamun tadi Kangjeng Nabi ngajelaskeun tentang karakter munafik Madinah, ayeuna mah deuk ngajelaskeun tentang munafikin Mekah. Iya. Waja'al mu'adzirun minal a'rab, dararatanglah jelema nu sasadu ka Kangjeng Nabi, anu sasadu minal a'rab di golongan orang Arab, liyudzana lahum maksudna supaya diirinan cara ricing di lembur lantaran teu mampu untuk mengikuti perjuangan perang. Orang-orang Mekah teh kabagi dua, ayaan iman ka Kangjeng Nabi 100% ngan teu mampu, ayaan gagah tetapi teu iman qalbuna mah zahirna mah syahadat biasa, lisan mah capetang babasana bahasana ge ngeunaheun tapi qalbuna horenganan teu iman ka Kangjeng Nabi, munafik. Nah, kan di Mekah ge sarua ngadengekeun instruksi iraha ieu teh perang teh. Geus ngasah golok bae jelema teh geus karari, ngasah pedang geus dikir-kir we. Koyana anu hobi perang mah kan gitu. Anu hobi perang di urang ge lamun anu hobi ngejepret atau jempretanna geus dilesangan we kan urang. Wih, coba deui ka buah tetangga cek. Mantep cek padahal mah nyana ge boga tangkal buah tilok dicoba kan nyana mah tetangga mantep cenah jepretan tetangga lagi wah kudu dijepret nyobaan doang oh ade kan atuh ya itu embung mah jeung aing dijepret ongkoh dipenta ongkoh itu hobi jepretan nu hobi cangklong gitu kan bikin teu meunang aya cang jelema geus kieu. Hobi-hobina cincin. Ya Allah, saka hobina. Nanaon ge? Mata kadeuleu kaget kawe. Mun kori mah lain. Kori Banten eta kori Banten kos kita kori Mesir menguncung gini. Jadi geus kajawan ku urang sagulak da teh ka hobi jelema nya. Aya tasbih we gitu. Tong ngelangan kotok badan sia mah lain. Lu hobi perang ya. Geus nyawa teh geus ditibikeun we geus ka Allah. Aing mah geus siap jasa perang paeh. Geus nginaheun jasa ieu di surga. Narungguan informasi irasi perang, pedang geus dikiekeun teh. Irasi perang, geus hobi jasa perang teh.
jadi lamun ente kad ente ngadenge aya gerakan perang teh sepi perasaan batin. Mantapnya saya zaman Kangjeng Nabi mah datang ka kos kitu. Awewe hayang milu perang, budak leutik hayang milu perang. Mun ku Kangjeng Nabi henteu disadar-sadarkeun. Ulah awewe mah cukup di imah bae ngabantuan imah tangga salaki bae geus pokona henteu cenah masa salaki ka surga kami henteu. Awewe ge milu perang. Hayang budak leutik menta milu perang, masyaallah. Eta himmahna kana perang dan matak luhur lah agama. Luhur agama ku perang. Goblok dieuna semangat perangna di pudaran ku kafir-kafir ku selama Islam semangat juang perang tinggi bahaya urang ket Yahudi mulai dibaung bro naon sih karesepna ye dunia naon nah macam-macam unggal negara punyana dijajah melalui dunia. Urang bangga dengan Mekah aya Baitullah di dinya tertera di Al-Quranul Karim. Ternyata urang kan teu nyaho. Nah, diserang ku Yahudi, dijegir. Nu boga Hilton teh saha? Nu boga tower Zam-Zam teh saha? Dan sekeliling-sekeliling jagona Yahudi. Tengah-tengah harap masih keneh nyokot keuntungan. Nu moal pudar-pudar. Dengan bahasa lah bagus baheulanan kitu keneh di Madinah geus kaserah atuh komo di negara Indo mah geus kabeh itu nu Yahudi itu nu Yahudi itu nu Yahudi itu nu Yahudi itu nu encek itu nu encek itu nu encek ente mun hayang nyaho ya mun hayang nyaho kieu kumaha hudang urang isuk-isuk ya nya mun hayang nyaho sanggeus hudang langsung mandi ya ke kamar pakai sabun duku orang dipakai camai sabun capluk sabun naon izen dan lain sebagainya dele produksi nusaha apa dirinya si Muhammad Soleh apa si siang-siang melingseng dimandi kene make orang Pepsodent saha nu boga pabrik Pepsodent tuh kan anduk dah ku orang barang didelek made in China di anduk ka Pepsodent ka sabun sikat bukan Manful nu boga pabrik Manful saha Cina kabeh asing kabeh teuh urang beres urang geus bagus make baju wall aya nu boga pabrik wall saha make sepatu herang beli nu boga pabrik beli saha beli mah teh ukuran kelas menengah ke bawah nu kaluhur Hermes lah geus mah teu nyaho naon geus aing nu disalahkeun ku aing geus mah teu nyaho naon atuh ngobrol jeung nu bodoh ieu pabrikna ayo sia ayo nu batur kabeh naik mobil urang naik mobil ku ari Fortuner susah ta pabrik urang naik mobil ku ari anu segitiga teh tuh naon tiga berlian teh siapa nyaho ngaran teu boga nusaha ayo kijang pabrikna nusaha ayo begas satu sa timimiti mandi sikat odol sabun nu batur ente hanya dijajah ye jadi mah bodoh pan mantap ku aing dirinci ku ieu dirinci ye kabeneran aing inget ye ngaji ka mana sih jalan kewenan mah tuh ya anduk kabeh tah batur kabeh lain nu nagara urang mulai ku ari ka kendaraan ka baju tadi tetrek nusaha ku hero nusaha kabeh nusaha nu boga pabrikna nu ku urang dipake sehari-hari asing nu urangan tok kira ayo ku ari naik mobil nu ku urang dipake sian nusaha nu nyieun mobil teh saha ayo
dek batan Jepang, nu urang Jepang, Cina, nu urang Cina, Malaysia, nu urang nu mana? Haha, isuk-isuk, memeh ke kantor, memeh ke pasar, ngerokok. Kopi kapal betus. Nu boga pabrik radu saha sia kopi. Flu. Ieu rokok Samsu pretes sempurna nu saha. Hayu sia geus teu kudu dicaritakeun hiji-hijina panjang teuing ku aing. Aing mah nyaho tah hiji-hijina. Pabrik kayu kabeh jarum segala. Hayu nu saha pabrikna? Datang ka kalo-kalo. Teu nyaho sih mah rokok kalo kan. Nah, jinggo. Nu saha kabeh. Loh, kabelah dia na filter. Berbagai rokok-rokok nu saha asing kabeh dijajah urang. Ayo coba. Dahar. Masuk chicken. Chicken teh bahasa Batur. Eta teh maksudna mah cik eta kan kotok. Kan eta kan maksudnya diwadahan, dibungkus. Berarti kotok bungkus. Lu saha mayoritas chicken hayu orang ka toko ieu tanu deuk kurang dibeli naon kurang dibeli Hongguan lu saha ayo coba ayo terus kabeh nu kurang deuk dibeli nyaho sia eta nyieuna make naon kitu ngaranna kimia-kimiana bahan-bahan apa nyaho apa henteu aya label halalna ngajamin tah henteu muing karena lamun halalna jalamun henteu make kimia mah eta teh saminggu ge geus hapeut tapi ieu mah kan saha mah genep bulan setahun masih keneh dikonsumsi berarti kimiana tinggi jasa. Nah ieu keur carita kabeh nu batur kabeh ieu mah toh kur urang dijajah teh tah seperti kos kitu tokona bari nah Indomart nu saha Alfamart usaha kabeh urangan Indonesia urang bangsa Indonesia tapi urang ternyata namu di Indonesia dikerukunyana kabeh kaditu leuwih-leuwih kuari di pemerintahan nu ayeuna nu mantak mahasiswa demo besar-besaran untuk merubah laju da politik ka hareup kami bangsa kami teh sakola kami teh nyaho hukum kami teh di Universitas UI, kami teh di ITB, kami teh di Trisakti, kami teh di ITK mana pendidikan kami. Lamun ieu geus kieu seakan-akan kitu kan bahasana. Seakan-akan kitu. Kami kahareupna da kumaha? Lantaran lajuna pemerintah jeung negara. Kok teu akur jeung ilmu nu dididikeun di universitas. Naon artina universitas? Seakan-akan seperti eta kan? Tapi gak usah tahu lah. Udah seperti eta. Masalah kan ieu mah cerita dijajah lah. Berarti kuat penjajah di urang. Sampaikeun ka bangsa teh berdaya. Berarti kan hebat. Polisi geus teu berdaya, TNI geus teu berdaya. Budayawan geus teu berdaya, kiai geus teu berdaya. Hanya sekedar urang carita jeung carita seperti ieu. Teu berdaya sarua bae. Ieu teh keur caritakeun penjajah teh datang kaum betapa kuat. Nu baheula Belanda, Inggris, Jepang, Cina per detik ieu leuwih gagah jeung kuat deui. Kurang geus dirasakeun tadi mulai hudang kacai hasil penjajah. Minum kopi, rokok hasil penjajah. Naik urang make baju, sepatu hasil penjajah. Urang naik mobil kemana hasil penjajah. Urang ngabangun semen. Nusaha kuari eta semen 3 roda. Nusaha eta kuari semen anu. Nusaha geus urangan kan. Baheula mah masih keneh milik bangsa kuari geus lain. Teu dicaritakeun asalnya hobah heulanan geus mah bodoh. Emang kieu pinter aing sarua bodoh. Hah, geus lain urang kuari. Eueuh lu urangan kabeh. Ieu teh urang penjajah. Ndeu kumaha tegakna bangsa jeung negara. Nah, kaharep agama ge ieu dijajah urang teu ngarasa. Kiai anu neliti mah kuari geus ceurik. Geus kajajah. Setahun ka tukang kula menyarita
bahwa engke bakal kiai digaji memeh lain setahun. Tadi caringin mun kula inget mah nyarita engke bakal kiai digaji-gaji. Asal geus saya kiai digaji berarti kepedulian pemerintah hebat terhadap kiai. Tapi di balik kepedulian, kepedulian berarti aya mauna pasti negara mah kan gitu. Diteliti. Kula kan ngobrol di Jakarta jeung sababaraha dulur nu hebat anu rada ngeri ka hareupna. Seperti iyalah ayeuna. Sepertina di orbit yang hebat di hareup bakal aya naon urang geu teu nya wallahu a'lam sebabna nagarana keur dijajah lain saluluguna ti pemikiran bangsa. Nah ka hareup bakal kumaha wallahu a'lam sakadar kekhawatiran jeung kekhawatiran anak incu urang ke kumaha ka hareupna. Sebab bisa terulang kembali kan penjajah nu begitu kuat di urang bisa terulang kembali. Nah ieu keur carita ulangan sebab can lila kan orang merdeka tahun 45 kuari tahun sekian kakarak ge encan saabad abad acan geus kos kieu komo ka hareupna wallahu alam karak carita kekhawatiran terus kuari calon bupati jeung gubernur presidenna di SD-na SMP SMA na yeuna geus sakar mabok pendidikan ikhlas geus eueuh kuari dunia dan dunia urang nyaritakeun pendidikan Bung Karno babaturan ge di Cianjur jeung Kiai Jahok kula kiai ge geus dicaritakeun di Tangerang kiai di Pandeglang sareng kiai di luar kiai jeung kiai kabeh bareng dengan make bahasa Al-Qur'anul Karim sedep kan urang terus ka belah dia kuari saha pelopor bangsa anu make ayat suci Al-Quran anu bener timbul ti hati ulah ngejual ayat. Nah ieu kaharepna kan sedih lah urang memikirkeun kuari bae ge kuari urang mikiran ke di partai anu saha sih di partai anu saha kula masuk renung gitu kan di partai anu saha anu bisa diandalkeun di partai anu saha saudara maksudnya jang kaharepna kata ngimpang atuh sarua jang saha ku saha asana surem amat ieu. Tah eta sok merdong ke di Golkar saha, ke di PDI saha, ke di FAN saha, ke di PKB saha. Terus ka dieu. Ngarenung jangka hareupna itu kumaha. Dan seperti kosi ngan sakadar carita doang kan. Ai aslina mah jameureun geus digerakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, naon tah nah. Nah, naon tah nah. Tah kuari iya kuari di Mekah nunggu instruksi perang Irahaya begitu Kangjeng Nabi instruksikan perang anu siap segala rupana pedang boga kendaraan aya sakadar yang berangkat teh bekal aya di imah aya siap jasa perang bagi jelema nu teu daya teu upaya kayak ning lemah aki-aki atau gagah teu boga modal siap tapi teu boga pedang ieu ngaranna ma'dzur nu kos kieu. Nah ketika anu diinstruksikeun perang aya mah Kangjeng Nabi ngainstruksikeun perang siap berangkat mendukung 100% zahiran wa batinan paeh ge masalah nyawa taruhana demi luhurna agama. Tapi nu teu bogana naon mah daratan ka Kangjeng Gusti Rasul para aki-aki Mekah abdi teh lain teu hayang kabita jasa ieu perang teh tapi kayak sakieu kaayaanana si Kangjeng Nabi geus aki-aki mah ulah mikiran perang deuleuhan itu bae tuh di mana dikubur. Sok gitu ayo ieu anu lemah nu geri nu buta bebeja nu setruk ngora nama kata dina gagah kuari setruk atuh boro-boro perang leumpang ge diseret tah kada bisa boro-boro perang jeung pemajikan ge keseleun lah geus kasalakina ulah mikiran kos kitu mikiran awak bae lain kitu dicarekan ku pamajikan dicarekan geus sok kikituanan naon kikinu atau kikituanan puyangeun
tapi aya deui salaki teh setruk di kursi roda pamajikanna reuneuh deui teh heran gua nya di kursi roda tilok di kasur tilok saya ke kursi roda bari kieu tinggal gadorong kacai tapi pamajikanna reuneuh deui eta maksudna nu nangkub saha siapa pikiran kos kitu tah nula lemah datang ka Kangjeng Nabi menta itu hampura waja'al mu'azzirun datanglah jelema anu sasadu ka Kangjeng bahasa mu'azzirun lamun ditasrif mah asalna mah mu'tazirun pindahkeun harkat ta kana ain jadi mu'atzirun tukerkeun tana kana zal mu'azzir idghamkeun mu'azzirun lah tah pagawean budak leutik ngaji kos kitu pagawean budak leutik kitu teh tapi nu maca nama kolot atuh lamun budak leutik teh bisa ka kolot teh teu becus bima adal madzurin kuryabi minal arab ieu golongan-golongan urang Arab nu lemah datanglah ka Kangjeng Nabi menta hampura teu bisa milu perang kumaha teh jelema nu ngabohongkeun ka Kangjeng wa qa'adal ladzina kadzabu jeung cara ricing bae jelema anu ngabohongkeun ka Allah jeung Rasulna dina ngaku iman nyaeta golongan-golongan munafik urang Arab Mekah cara ricing anil maji'il itizar tina datang sasadu ka Kangjeng Nabi tidaraekeun maranehanana mah ari jelema mukmin mah anu ngarasa lemah teu mampu ngalaksanakeun perang datang ka Kangjeng Nabi menta hampura sasadu lain terek perang tapi keayaan kondisina seperti eta eueuh masalah Kangjeng Nabi ge ngahampuran ningali sikon tetapi aya jelema anu dina lahirna mah gagah lisanna mah maca dua kalimat syahadat iman ka Kangjeng Nabi tetapi horeng di qalbuna mah manehna teh teu iman ka Allah jeung Rasulna munafik teh ngaranna tah jelema munafik mah cara ricing bae yakni anu teu iman ka Allah jeung Rasulna ngabohongkeun ka Allah jeung Rasulna nya nama cicing teu menta hampura teu sasadu ka Kangjeng Nabi tuh geus kabagi sebab atuh itu mah sasadu ge pantes ieu bade sasadu pan gagah cerita gagah ya dinyana cerita harta ya dinyana cerita wawasan ya dinyana ngan nyana mah teu ngadukung kana perjuangan Kangjeng Nabi munafik ngaranna cara ricing bae ketika diinstruksikeun perang henteu me teu ciak cicing we masyaallah munafik nah sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim sayusibul ladzina bakal ngeunaan ka jelema nu kalalapur ti golongan munafik nu tadi teh anu agaga aya dinyana wawasan aya dinyana harta aya dinyana horenganan teu iman ka Allah jeung Rasulullah malah ngabohongkeun na ieu bakal kakenaan ku siksa nu pohara siksa di dunia bakal kena kaperangan paehna nu tadina sieun paeh oge di akhirat bakal disiksa lantaran munafik abadal abidi di darakana jadi kerak neraka yes dijelaskeun ku Gusti Allah jelema munafik di dunia embung perang besi paeh oge ibadah di perangan ke wah ibadah emang gering paeh tetap siksa berarti di akhiratnya na disiksa na lain 1 tahun 2 tahun 10 20 100 200 abadal abidin innal munafiqina fid darkil asfal jadi kerak nanya nama geus panghandap-handap aja kerak ke dihudangkeun deui kaluhur dibentukkeun deui siksa dia terus bae naudzubillah min masyaallah ليس على الضعفاء ولا على المرضى jadi dosa bagi jelema-jelema anu lemah model aki-aki jeung budak laletik wala alal marda jeung nu gering model buta lumpuh stroke
wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna jeung teu termasuk dosa ka jelema anu teu mampu memberikan nafkah jang jihad teu bogana naon laisa harajun teu dosa idza nasahu lillah wa rasul di mana-mana manehna bersih lillah ikhlas lillah wa rasul. Tah bahasa teh aya bahasa idza nasahu lillah wa rasul. Dina tingkah cicingna manehanana hiji lillah cicingna teh demi agungna Allah, demi agungna Rasulullah, demi agungna agama Allah. Tanpa aya nyebarkeun fitnah-fitnah jadi propagator henteu nitahan talangke ka dulur-dulurna supaya ngaulah-ulah perang, supaya ngaulah-ulah taat henteu istuwe imalillah tah agama teh ya supaya bisa nganasehatan ka urang sakumaha Kangjeng Nabi nyarita ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Cak Kangjeng Nabi ad-dinu an-nasiha, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. 3 kali Kangjeng Nabi ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Urang geus boga agama, agama teh nasihat, urang kudu kanasehatan ku agama. Mun bener-bener urang beragama nasihat agama teh ad-din an-nasihat, agama adalah nasihat. Jadi lamun deuk naon teh atuh si agama teh kudu bisa nganasehatan urang. Nu mantap cek sahabat teh liman ya Rasulullah, nasihat teh ka mana? Ka saha? Cik Kangjeng Rasul lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihi. Nasihat teh nganasehatan menuju lillah, menuju kitab Allah, menuju Rasul Allah, menuju a'immatil muslimin, menuju ammatil muslimin. Tah agama teh supaya bisa nganasehatan. Ulah ngajualan agama. Ieu mah agama dipake tatanjak, dipake taraje, dipake tangga jang naik tahta, naik harta, naik dan lain-lain sebagainya make agama. Agama ma'an nasihah, agama adalah nasihat. Ad-din an-nasihat, ad-din an-nasihat, ad-din an-nasihat. Mata kieu idza nasahu lillahi wa rasul. Agama teh nasihat. Cek sahabat liman ya Rasulullah kasa lillah. Maksudna lillah teh nasihat kumaha teh? Nasihat lillah teh ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah wa wasfuhu bi sifatil uluhiyah wa tanzihuhu 'anil naqais warubatu fi mahabihi wal budu min musafat. Maksudna agama sebagai nasihat lillah menuju Allah, carana ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah, ngebersihkeun pertekadan dina sifat katauhidan. Ulah aya fil wahdaniyah dina katauhidan nunggalkeun Allah. Eueuh nu boga kakuatan kecuali Allah, eueuh nu boga daya kecuali Allah. Gerak-gerak nang Allah, sagala rupa nang Allah. Geus bae pokona mah la yadur masnihi syai'un wala eueuh anu ngabadarateun, eueuh nu bisa ngamangfaatkeun. Iwati Allah. Ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Allah, geus aya nu ngahirupan Allah, geus hirup nu ngatur Allah. Saenggeus teh diatur engke urang paeh ku Allah yuhyi wa yumiit. Ulah aya muatan-muatan nu sejen. Geus atuh kuari mah ulah boga pikiran gos kieu. Beuh urangnya
lamun tema tadina meureunana henteu sakola mah haju teu boga ijazah, haju teu bisa digawe beureun urang susah. Tah eta ngaranna henteu nunggalkeun Allah, dua pangeranna Allah jeung ijazah. Gimana kos kitu? Mantap kalau lempeng wahdaniyah tinggal lempeng sifat wahdaniyah Allah. Hiji we di jero hate teh, masyaallah, hese ya saya. Urang mah aya dua bae, geus kikian bae. Nada cincin. Mangguran ieu. Aya bolongan. Ayo combong. Carana kumaha? Cokot buuk awewe. Set bisa di dieu tah. Ayo asupkeun ka dieu. Ayo puterkeun kitu seh. Ayo puter ku urang. Ayo lamun eta cincin muter engke ge sia nu muter. Sia salah ngomong apa teh sih? Tah eta coba wah ujian eta ieu. Percaya bahwa batu boga pangaruh, awas sia tah. Agama teu jadi nasihat ka diri sia lantaran kaganggu ku batu combong. Teh kebantu ku jabatan, awas aya dua di jero hate orang musyrik. Ucam ku combong, ku peso, segala ku keris, segala ku tek-tek bengek. Masya Allah, tak eta nu kos karena itu nggak bahayakeun. Adin an-nasiha lillah, bisa bersihkan ikhlasul itiqadil wahdaniyah. Maningan kurang ngaji wujud kidam bako mukhalafah lil udah sampai selesai wajibna 20 mustahilna 20 sampai selesai kabagi sifat nafsiyah sifat salabiyah sifat ma'ani sifat manawiyah ta eta bae supaya mantap ka Gusti Allah ulah aya naon-naon lillah lamun geus mulai urang segala rupa lillah bakal senang. Dicontohan ku sah ku Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi Musa hayang mantep ka Gusti Allah padahal mah nabi nyana kholwah 40 poe 40 detik. Kangjeng Nabi Daud padahal mah nabi kholwah 40 poe 40 detik. Kangjeng Nabi Sulaiman padahal mah nabi diangkat ku Kangjeng ku Gusti Allah kholwah 40 poe 40 detik. Kangjeng Nabi urang, boh, sebuah tanding, kholwah 40 poe 40 detik. Kangjeng Nabi urang asal. Urang kan can pernah kholwah-kholwahan orang. Oh, can pernah orang. Dicoba ku urang. Bebe jaga pamajikan. Neng. Kakak ngadenge ngaji aya kholwahan, Neng. Ayo, dek nyobaan. Satu masalah. Kakak ulah diganggunya. Iya tuh boa. Si kakak dek di kamar ieu bayinya neng ulah ngaganggu kakak moal ngaganggu dek nyobaan 40 penting kadanan di gunung di leuweung mah ieu mah dek di kamar bae di dieu nya mana HP bawa ka jero kamar TV asupkeun ka jero kamar cek pamajikan Kang ngajina emang kumaha kitu apa bisa heuh ieu mah dek di jero kamar bae segala rupa jadi nonton TV HP di jero kamar kaja lain kitu meureun ye sia nyaho naon. Wah, mah kholwah mah kos kitu tah. Engke dahar ge pang mawakeun ka dieu. Wah, ieu mah nu gering nangtung ieu mah kos kitu mah. Salah. Kudu boga guru. Geus kholwah teh kudu boga guru. Maksudna deuk naon teh kholwah teh? Kholwah teh ya fafirru ilallah. Maksudna berangkat menuju Allah. Deuk ikhlaskeun ka Gusti Allah, ninggalkeun dunia jeung nafsu ngaranna kholwah. Ya di jero kamar kholwah nu ditinggalkeun mah teh ngaranna lain kholwah tah mah nyepi bese polisi. Kos kitu mah ya kholwah mah lain kitu deuk ditinggalkeun ye. Nafsu makhluk dunia ayeuna deuk ka Allah deuk ngageserkeun roh deuk ngageserkeun ka hayang nu tadina hayangna kana dunia supaya ngageser leuwih ka akhirat. Carana kholwahkeun kudu aya guruan. Jadi kan urang mah teu ngageser ieu. Urang mah teu ngageser keur jadi kiai keur jadi santri mah rada deres gedean ka Allah. Barang jadi kiai ku ari gedean ka berkat. Tuh ieu teu ngageser-geserkeun. Urang teu ngaji teh, ieu nu mantak urang ngaji teh.
gue lagi nyaho ya loba kiai nu jelas mah hayang ngageserkeun perasaan hayang ngageserkeun perasaan ulah resep bae kana dunia kumasih supaya resepna ka akhirat geus bisa 50% beta tek ka dunia 50 ka akhirat 50 geus lain deui naik 60 geus lain deui koba 70 geus lain deui deuleuanna ge dedengian geus lain deui tah hayang ngageserkeun kos kitu teh kan kudu kholwah di jero kholwah teh aya riyadhah aya tafakur aya mujahadah tah eta teh di jero kholwah ngaranna ieu mah kholwah di jero aya TV kholwah di jero aya HP malah mah horenganan aya nu ngora lewat jendela goblok beureung tinggal nu kolot bae pan cenah teh sisirian aya awewe di dinya ka haji geus kataekan beureun ieu kuari horenganan lain kataekan naek iya kholwah teh tariado ngajar aya nu ditinggalkeun berarti menuju Allah kholwah nah sorangan orang di kamar bari tafakur orang nafakuran dunia nafakuran nikmat pamere Allah segala rupa baha besar Allah ulah nafakuran Allah terus kabelah ditulah naik karesep urang teh awak sia teh ieu teh sabaraha umur teh dititipan ilmu ku Gusti Allah anu cek Allah ulah resep dunia tapi sia masih kana resep bae kana dunia resep bae kana jabatan malah masih teh kapan beureun boga ilmu teh jang jabatan jang dunia neuk nanaonan teh sia awak tah urang teh di jero kamar teh ngomong sorangan kos teh ngaranna kholwah tolol sia mah awak malah mah ieu boga santri teh 20 teu kuat neuk dijieun yayasan ku goblok-goblok teuing sia neuk naon maksudna hayang kemajuan maju naon majukeun awak sia bae geus ka Gusti Allah urang ngomong sorangan kos wedan neuk naonan teh izin yayasan masukan bae panatu jadi peningkatan eta mah dunia hina dunia mah benta ka Gusti Allah ngalindung ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim a'udzubillahi minad dunya bisyarri dunya kunaon haji kuari dipupuk jadi haju ngagedean dunia goblok si awak dikampak sepoai tolol ting tak urang keur kholwah teh kos kitu tah ngomong sorangan nanaonan atuh si awak baladieuna lain haju resep tambah ka Allah haju resepna kana dunia sia teh ku batur mah di kiai-kiai malah ku batur mah di hebat-hebat horenganan cak Allah mah teh bajigan goblok beureun sia tolol manusia aki-aki goblok tolol goblok teu nyaho deui sia goblok tolol bangsat sia atuh kunaon nyana nu sasada tolol ieu keur ngomong ka mana sakanyana tolol teh coba eta ye orang bangsat beneran engke timbul teh bakal tetap timbul nikmat geunaheun Allah kan nu mere engke bakal Allah nu mere rasa makan ti Allah mulai kuari bener tadi kitu-kitu mah kurang di kitu-kitu kurang hina aya engke Allah mere mungkin seminggu sebulan setahun aya set terjadilah pandangan batin orang nyahina dunia maha agung Allah maha kawasa Allah orang kan minta ka Allah tunjukkan Gusti ke maha kewasaan Gusti ja ieu teh abdi teh dadamelan Gusti nafsu teh ti Gusti abdi hayang itu teh tidak nafsu nu nafsuna didamel ku Gusti teh maha gagah maha sagala-galana piceun atuh Gusti ieu teh nafsu abdi teh kagustikeun lamun urang terus dibere ke Gusti set indah di umat geus teu hayang babaturan ngajak ge geus titit aman ieu mah aja titit geus ngajar teh heula bae ayo di sakade titit ayo ente geus teu emang ente geus teh heula bae ih ieu mah kauntungan lamun ieu urang berangkat ieu poe ieu urang menang 10 juta saleng kadot ente geus teruskeun bae terus geus tayang bener tah geus dangan nu sejen bae geus henteu naon teh batur geus bingung kok jadi kos kieu nya na tah nya geus sorangan bae di kamar kebal-kebal mancing ku sendal atuh ulah tolol tong mah lain jurusan nah iya mulai tingeunaheun terjadi seperti eta di Kangjeng Nabi Daud
Kanjeng Nabi Daud kan kholwah. Sageus Allah dibere ku Allah nikmat anu pohara ninahin sorangan wae. Sageus 40 penting teh akhirna turun Kanjeng Nabi Daud sorangan teu mentolelir ka umat. Tegorkan ku Gusti Allah, Daud. Nun Gusti, mun bahasa urang. Aing ngangkat Rasul jeung ngangkat Nabi ka maneh teh lain jang seperti kitu. Kunaon maneh sorangan wae? Lazat tasyauq Gusti. Nginah jeung rindu ka Gusti. Entos abdi mah nikmat teh. Aing ngamel sia jeung sia jadi nabi jadi rasul teh jak urusan umat. Urusan umat lain jang urusan sorangan. Urusan sorangan mah gampang. Mohon atuh Gusti tapi ieu ku ngeunaheun sorangan we. Nyaho aing ge teh pamere aing. Oh, orenganan pamere Gusti. Umat urusan. Mangga tuh Gusti, tah. Cek Gusti Allah Daud. Aing mere kangeunahan ka sia karinduan ka sia ka aing teh nang ti aing. Eta teh maksudna supaya ngurusan umat seperti umat supaya boga rasa seperti rasa maneh. Minimal boga rasa teh ngarasakeun sakumaha nu karasa kumaha saeutik we kadaanan cara maneh mah. Sok sampaikeun ku ari kaum. Sok sampaikeun ulah sosoranganan. Carana Gusti kumaha ajak keseluruhan aya nu nurut tuturkeun titah nuturkeun ka maneh nu teu nurut antepkeun teh urusan maranehanana geus nu nurut aya nu nurut 100% pupuk aya nu nurut dengan 70% teruskeun nu 50% terus 40% nu 20% asal aya nu nurut geus pokona terus berbagai tahap eta mah variasi manusia nu geus kitu ngan tugas maneh mah ngajak nu mantak maneh diangkat jadi nabi jadi rasul tur dibere rasa teh sampaikeun ka umat supaya boga rasa ibadah teh sakumaha maneh. Oh cek Kanjeng Nabi Daud teh sumuhuna teh kitu mantak Kanjeng Nabi Daud mah dibere kaistimewaanana baju besi teh ya, baju besi jang perang teh tanya nama sakumaha tanu hampang. Jadi non leles, mantap urang ge Allahumma layyin qalba sarwiti kama layyan tal hadid li Daud alaihi salam. Leleskeun Gusti hati sarwiti teh sakumaha ngaleleskeun anak Kanjeng Nabi Daud ka besi. Heuheuh lamun geus ditiupkeun arah mana sarwiti cikupa. Fuh. Nah, maca geus Allahumma layyin qalba sarwiti ya Allah binti Sarboah kama layyan tal hadid li Daud alaihi salam. Macana 72. Fuh tiupkeun. Ujian lana sia nu nyungkruk ge. Dah, aya syarat-syarat nu moal beres ku Indonesia. Tah eta kan datang ka kos kitu tah. Eta naon ngaranna jampe teh Kanjeng Nabi Daud mah hebat. Tah tata ku anjeun manusia teh sebab memeh nata batur teh nata sorangan heula. Tata batin manusia memeh tataan batin teh tata zahirna heula. Di mana aya jelema bersih pakaianana eta cermin bahwa batinna bagus. Di mana aya jelema make pakaianana teh rapih cermin kerapihan batinna. Di zaman Kanjeng Nabi Daud seperti eta. Nah, namun aya jelema bajuna teh kitu sadaek-daek bae batinna ge sadaek-daek. Lamun dedeule ku urang imahna acak-acakan boro-boro nata batur nata imahna ge teu becus. Tata di imah teh nu rapi di Kanjeng Nabi Daud teh dibere seperti eta. Tata diri maneh, tata ruangan maneh, tata tempat-tempat maneh. Geus bisa nata diri, geus bisa nata ruangan, kakarak nata batu. Nah eta teh dakwah teh seperti geus kitu tah. Eta hasil kholwah nikmat wari bikeun ka batur supaya ngarasakeun tah eta teh hese. Ieu tah nasihat ad-din an-nasihat. Liman ya Rasulullah lillah maksudnya ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah lempengkeun tekad dina sifat tunggalna Allah. Allah tunggal dina pagaweanana, Allah tunggal dina sifatna, Allah tunggal dina zatna. Ulah aya dua di jero qalbu teh. Picinan segala rupa di jero qalbu selain Allah hiji bae Allah. Sok kuari tepakeun ka jelema neuk bisa ka Allah kumaha atuh lamun nyanana ge encan becus. Dek naon nu ditepakeunana nu mantak eta bae inget ka Abah inget ka juga Abah saya di mana mondok asik
Mana? Yes. Kebal ge sia dagang tiung. Abah. Sebab naon? Tepa. Guruna dagang, muridna ge pasti leuwih dagang. Guru kencing berdiri, murid hiber sia kajen kumaha. Kajen kumaha. Tah, ieu kumaha guruna? Guruna ekonomis, anak muridna sarua. Guruna politikus, murid pasti. Nah, ieu guruna mengenal Allah, muridna ge insyaallah. Guruna teh jago alfiah, muridna ge pasti babacaan hebat. Guruna jago mantek, pasti. Murid kajen kuku bahage palu dibawa bae. Eta hebat. Eta kita kadenge bae gula makan ngaji mantek di Abah. Kadenge bae ngaji mantek digentur mama satibi teh mun nyaritakeun mantek teh cowong. Nyaritakeun sakal. Kulun pa badun, kulun palasa badun, badun pa kulun, badun pa badun, badun palasa badun. Tak eta teh kos kitu teh tah budak anu masak bagian nu teu mawa kitab masak bari masak budak leutik keneh eta teh kudu bisa tah digentur mah baheula teh ku ngadengekeun mama. Anu ngaji bae geus buguh. Kitab dibawa, pulpen mawa, dicatet ku nyana. Ieu mah nu masak budak teh tah eta turun ngaji teh turun ngaji kolon pa badun naon sia eta kitu mama ge cenah sakira teh henteu nyawa maksudna kan eta teh jago na mama satibi muridna ge bisa jago terus carita sakal awal sakal dua dadai syarat-syaratna bari masak kudu bisa guruna jago. Nah eta ngaranna naon nepakeun alat pembacaan dina mantek ka murid hepa. Pembacaan alat mobil mama kitu non ngaranna Usman Sadang jago alfiah tepa ke saantero diurang disanjat tepa alfiahna ka mamana tepa betar mama kitu Usup Caringin Patul Muin tepa seribuan nepakeun Patul Muin. Masya Allah ICU maka anaknya nepakeun bohong. Anak bohong atuh pantes emang kudu ditepakeun di ditu malah mangawidin supaya bohong. Tah teu beres ka situ. Penca ditepakeun ku nyana teh. Tapi jang naon di penca teh lain jang berjuang ngaluhurkeun agama Allah, noktrokan bapak. Pak ieu naon ieu? Naon eta? Teu naon ieu? Jeta mah go naon ngaranna kampak leutik. Lamun teu kaca Abah naon heula mimitina sia gula dididik penca ku Abah balik deui ka Abah naon heula motor pisen dibelikeun salamet teh dibelikeun dua antara tarang Abah jeung kaca pilih goblok ge anak kasar kan ada salah ngadidik ai baheula mah pandidik penca teh kieu sing hade urang masih keneh bisa tangkis bisa keneh ngeles ulah sok coba ulah osok haju ka batu ulah kajeun teuing urang masih keneh bisa katampiling sakali mah ulah ka ngalawan guru penca baheula makan kos kitu ulah nembongkeun aju tutak tak itu imah aya kadal ieu jelina lae musuh blak penca kadal ta kos kitu mah kajen deui katampiling geus sakali meula ulah ka ngalawan bakal ulah ka ngalawan diciduhan atuh masih kena bisa ku urang disusut geus bae saes baheula guru penca teh kos kitu hebat tah lamun geus bener-bener urang katampiling ka anu kahina ke hudang takarang muringkatnya lagi emang aya naon kitu ieu sia hah ji tanya lagi jipan lain deui di ka heula ka dieu sia diuk sia heula nanti dia ketrukeun ilmu sia meunang ti mana sia boga ilmu hah ketrukeun ilmu sia di dieu aing paeh kubur ku sia sia paeh koin sia dikubur nyawa sia hah inten wantan teh sia tapi di sabayu hampuran ha ieu mancanut goyang goreng kotek
tah atuh nu boga penca teh ti lo kadeulean teu kadeuleu baheula mah kiai boga penca naon boga penca henteu kadeuleu kos bentuk wah bareng geus hudang teh ya. Nah aya anu ngabalangkeun naon dia tukang balak bener kan geus teu kudu dileulkeun tenang we kieu we tah eta karak ieu mah lain Bang tat ngaguling geh ngabongohan atuh ngaguling mah ngaguling bae ngaranna eleh pencar kos kitu teu eta ieu tah urusanna lillah ad-din an-nasihat ikhlasul i'tiqad lillah ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah. Kanjeng Nabi Daud dicarekan ulah sorangan aing mere ka sia jang umat tepakeun rasa eta ka umat. Kanjeng Nabi dibere rasa tepakeun ka umat melalui jalur khusus. Nah datang ka kuari teh kan ditepa-tepakeun ku kiai nepakeun fikihna nepakeun alatna nepakeun ketauhidanana sehingga karasa ku muridna ayeuna serba aya mah gampang ketika serba eueuh tapi tetep bae tenang. Ieu ngaranna bener-bener geus tepa. Sia ieu kuari boga naon jang poe teu boga naon. Aju mencari teh. Aju ku aya dahar Allah Maha Gede, Maha Luhur, Maha Agung. Bener bisa jadi berarti. Anak pemajikan anak nu Allah sallallahu. Paingan karuru geus aya tip. Saminggu 2 minggu bulan 2 bulan kalau engke karak eta kan dicoba tepak na heula karak ka dituna ieu mah karak teu dahar sapoe bae geus ngalengis ya ulah neuleuh kuarina Gus Dur ulah neuleuh Habib Lutfi kuarina ulah neuleuh kiai anu kuarina udah perjalanannya baca baheula pernah teu dahar meureun pernah dihina meureun pernah nah mentang matana sabaraha ulah neuleuh geus jadina neuleuh Gus Dur geus jadina neuleuh Habib Lutfi geus jadina neuleuh sagala neuleuh Abu Yacidahu geus jadina neuleuh Ki Bustami geus jadina jeung sajabana perjalanannya nana baheula de tah Mama Bakri perjalananna heula atuh masyaallah aya Banjar perjalananna heula mama keresek perjalanan baheulana baheula tuh mama keresek masantren teh ka Ciwedus lempang wari bapan lamun teu naik Lexus teh jadi. Minimal naik Kijang. Minimal handapeun Kijang teh gara-gara. Dan teh aing mah teu nyaho teh susah teh mah. Tah, bangsa apaan sama aing mah teu nganggap mobil teh kaleng nama kos itu. Da kumaha coba ayo. Masyaallah. Baheula mah tah mama eta bage mama itu tuh naon kana di Bandung teh. Eta kan lempang masyaallah karim dipapageun ti tanek sado ban teu lempang bae masyaallah karim terus mama Cilember dan lain sebagainya baheula dongeng-dongeng teh kos kararitu abah jadi abah naik mobil hiji 2 doang beusna teh sapoe cak abah teh mun ka Sekong mobil beusna teh ngan 2 sapoe teh tah terus datanglah ka ditu ka Pengkol ti dituna lempah kadang-kadang datang ke Serang lempah anu pandai gelang angel mun teh mah nungguan angel cakna lempang lobaan lempang baheula mah tuh lempang bari naon kana mikul wari mah deuk pasantren sakumaha deuk jadi calo Nah, ini aja ke mana sih? Dah, iyalah. Ya, idza nasahu lillahi wa rasulih. Ieu taya idza nasahu Imam Qurtubi mentakna dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah liman ya Rasulullah lillah. Kakarak datang ka lillah masih keneh li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim wallahu a'lam.